Bismillahirrahmanirrahim. Walawin sadda sareng lamun katutupan naon makhrajuhu tempat kaluarna itu kharij al asliyu anu asal itu makhraj min kubulin anu tetep tina kubul au duburin atawa tina dubur bi alam yahrujku secara henteu kaluar minhu tina itu makhraj naon sayun perkara wa ilam yaltahim sanajan terapat itu makhraj wan pataha sareng narima kabuka naon makhrajun tempat kaluar badlahu halna gagantina itu makhraj tahta maidatihi dina handapeun kadutna itu sahos wahya sareng ari itu maidah bipatil mim kalawan dipatahkeun mim wa kasril aini sareng dikasrahkeun aina alal absohi numutkeun kaol anu leuwih pasehat eta mustaqarrut ta'ami tempat tetepna kadaharan wahya sareng ari itu maidah eta minas surati tetep timimiti bujal ila sodri nepikeun kadada kama sapertikeun perkara kola ngadauh kana itu masal atibau pirang-pirang dokter wal fuqahau wal lugawiyuna sareng ulama ahli bahasa kabeh hada ari ieu kaul mustaqarrut ta'am eta hakikatu hakikatna itu maidah wal muradu sareng ari anu dimaksud biha kalawan itu maidah huna di dieu eta asuratu bujal fa kharaja tuluy kaluar minhu tina itu makhraj naon al mu'tadu anu biasa naon khurujuhu kaluarna itu kharij kabaulin sapertikeun caiki awin nadiru atawa anu langka kadudin sapertikeun cacing wadamin sareng getihna kodo anu ngabatalkeun itu khurujuhu kana wudu likiyamihi karena nempatna itu khurujuhu maqamal asli dina pantepatanana asal pakamayan kudu mangka sapertikeun ngabatalkeunana kana itu wudu naon al khariju anu kaluar minhu tina itu asli al mu'tada anu biasa wa nadhiro sareng anu langka fakadalika mangka eta sapertikeun yan kudu hada ari ieu makhraj aidon deui wa inin fataha sanajan narima kabuka itu makhraj fi surati anu tetep tina bujal au fauqaha atawa dina saluhureunana itu surah au muhadi atawa anu malebahan hakana itu surah wal aslu sareng ari anu jadi asal eta mansadun anu katutupan eta munsadun anu katutupan au tahtaha atawa dina hanapeunana itu surah wal aslu sareng ari anu jadi asal eta munfatihun anu narima kabuka palayan kudu mangka henteu batal palayan kudu mangka henteu ngabatalkeun kana itu wudu naon al khariju anu kaluar minhu tina itu makhraj amma fil ula anapun ari dina masalah kahiji fali anna mangka eta karena sanyana perkara yahruju anu kaluar itu minal maidati tina lambung au fauqaha atawa dina saluhureunana itu maidah eta layakunun teu kabuktosan itu eta mimma tetep tina perkara ahalat anu mindahkeun rupa hu kana itu naon at-tabiatu watekna li anama karena sanyana perkara tuhilu anu mindahkeun rupa itu maidah hu kana itu eta tulkini bakeun itu tobeat hu kana itu ila aspala kana liang anu belah handap pahua mangka ari itu bil qoi kana utah eta asbahu anu nyarupaan wa amma fisaniyati sareng anapun ari masalah dina anu kadua fala darurata mangka eta henteu aya madarat eta mawujud ila jalil hadisi kana ngajadikeunana anu anyar mukhrajan kana tempat kaluar ma'an fitahil asli sarta narima kabukana tempat anu asal wahai suakomna sareng dina sakira-kira nempatkeun kami alman fatiha kana anu kabuka kal asli sapertikeun anu asal innama huwa pastina ari itu
Akomna eta binisbati tetep kalawan dinisbatkeun linakdi kana batal bil khariji sabab aya anu kaluar. Fala yuziu mangka henteu cukup fihi dina itu manfatih naon al hajaru make batu wala yan kudu sareng teu batal naon al wudu bimasihi kunyabakna itu manfatih. Wala yajibu sareng teu wajib naon al guslu ngumbah wala gueru sareng teu salianti itu guslu min ahkamil wati tina pirang-pirang hukumanana wati bi ilajin sabab asub fihi dina itu manfatih. Wala yahrumu sareng teu haram naon anadru ningali ilaihi kana itu manfatih haesu kana dina sakira-kira kabuktosan itu manfatih eta fauqal aurati tetep dina saluhureun orat. Qala ngadauh saha al Mawardi Imam Mawardi hada ari ieu fala yuziu fihi eta fil insidadi dina anu katutupan al ari di anu anyar-anyaran itu insidad. Amal kholqiyu anapon ari katutupan anu asal dina kajadianana fayan kudu mangka eta henteu ngabatalkeun kana itu wudu ma'ahu sartana itu kholqiyu naon al khariju anu kaluar minal munfatihi tina anu narima kabuka mutlakon kalawan mutlak. Wal munsadu sareng ari anu narima katutupan hina idin dina nalika itu kholqiyu eta ka udwin sapertikeun anggahota zaidina anu nambahan itu udwin minal khunsa tiwanu la wudu'a henteu wajib wudu eta maujud bimasihi kunyabakana itu munsad wala gusla sareng teu wajib adus bi ilajihi ku ngasupkeunana kana itu munsad wal ilaji sareng ku sabab ngasupkeunana hasapah bihi dina itu munsad. Qala ngadauh saha An-Nawawi Imam Nawawi fi nuqatihi dina buku catatanana itu Imam Nawawi ala tanbihi bari netepan dina kitab tanbih. Inna ta'birahum kana sa'nyana ngaibaratkeunana ulama bil insidadi kana lapat insidad eta yusiru ngisarahan itu ta'bir bima kalawan perkara qala ngadauh kana itu ma saha al Mawardi Imam Mawardi wa khoroja sareng kaluar bil munfatihi kulapan munfatih naon ma perkara lau khoroja lamun kaluar naon syai'un perkara minal manafidi tina liang al asliyati anu bangsa asal itu manafid kalfami saperti kencangkem wal uduni sareng cepil fa innahu mangkasanya nakalakuan sareng tingkah eta layan kudu henteu ngabatalkeun kana wudu eta maujud bidalika ku ayana itu syai' kama sapertikeun perkara huari tuma eta dhahiru kalamihim dhahir kalamna itu ulama. Wasani sareng ari anu kaduana min nawaqidil wudu tina pirang-pirang anu ngabatalkeun kana wudu eta anaum sarewa wa sareng ari itu naum eta istirho u'aso bidzimagi narima kendorna pirang-pirang otot otak bisa babi rutubatil abakhiroti kusabab babaseuh pirang-pirang uap aso idati anu naik itu abakhiro minal maidati tina kadut wa inna ma yan kudu sareng pastina ngabatalkeun itu naum idza kana di mana-mana kabuktosan itu naum eta ala ghairi hayatil mutamakinin tetep netepan kana salianti kana tingkahna jalma anu netepkeun minal ardi tina taneuh tina bumi mak adahu kana biritna itu mutamakin ae aliyaihi tegesan kana dua biritna itu mutamakinin wadalika sareng ari itu geru hayati mutamakinin etalika olihin tetep netepan kana dawuhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al ainani ari mukana dua soca eta wika usahi tali nabool paman mangka ari sahabai jalma eta nama samang-samang sasare itu man faliyatawaddo mangka kudu wudu itu man rawa ngariwayatkeun hukana itu kaul sa Abu Daud sareng saliant itu Abu Daud wal sahu sareng ari lapad al sah bisinin kalawan make sin muhmalatin anu teu make cecek itu sin musaddadatin anu ditasdidan itu sin
mafatuhatin bari anu dipatahkeun wahain sareng makeha eta hal kotu duburi bubuleud dubur wal wika sareng ari lapad wika bikasril wau kalawan dikasrahkeun wauna wal madi sareng dipanjangkeun eta al khaitu benang aladi anu yurbatu ditalian bihi kalawan itu ladi naon syai'un perkara. Wal makna sareng ari makna fihi dina itu khobar eta anal yaqdota kana sanyana nyaring eta yari tu yaqdoh eta al hafidu apa lima kana perkara yahruju anu kaluar itu ma wana imu sareng ari jalma nu sari eta qad yahruju terkadang henteu kaluar min hutina itu wana imu sareng ari jalma anu sare eta qad yahruju terkadang kaluar minhu ti itu naim naon syai'un perkara wala yas'uru sareng teu ngarasa itu naim bihi kana ayana itu syai' fa in kila mangka lamun dicaritakeun naon al aslu ari anu jadi asalna eta adamu khuruji syai'in teu aya kaluarna perkara fakai pamangkahalna kumaha udila dipindahkeun makna anhu tina itu asal wakila sareng dicaritakeun naon bin naqdi batal wudu ujiba dijawab itu kaul bi annahu kana sanyana itu naom eta lama juila dina samang-samang dijadikeun itu naom madinatan kana tempat sangkaan li khurujihi pikeun kaluarna itu syai' min guere syu'urin bari henteu nyaho bihi kana itu khuruj ukima mangka ditempatkeun itu syai' makomal yakin dina patempatanana yakin kama sapertikeun perkara ukimat diadegkeun naon asyhadatu persaksian al mufidatu anu mere paedah itu syahadah lidoni kana sangkaan makomal yakini dina patempatan yakin pisu gelir dimati dina katungkulna tatanggungan amma idana ma wallahu alam bisawab.